Berbobogohan aduh diuk ge ipat. Hayang ki ditahan. Hayang itu dipalastikan. Ari geus boga budak tilu. Eueuh kasopanan salaki teh. Salaki nonton TV pamajikan ngalewat pepet. Salaki nanti anjir kena pot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalal salam sing serizki. Amin. Nu ngome HP sing boga kuota. Amin. Nu make masker sing panjang umur. Amin. Sabab lolobana nu maot teh nu eungah. Nu make masker maut, nu teu make masker ge ngilu ngurepkeun pokon. Jadi ngaji jeung Kang Ubay mah kudu daek sedekah ya. Jadi ustaz ge kabawa GR. Jadi ngamukim di Parung Serap mah di Cikopo kudu kuat mental ajengan teh sabab masyarakatna kajengan ge nyebut gelok. Biasana di nu kieu mah lobaran ranjong kemaksiatan rana oge ngeureung aja manya aya rana ngeunah matak sia teu ngeunah oge buat jadi rana. Neng Mira nikah ka Asep. Neng Mira putra Bapak Ujang, Kang Asep putra Bapak Haji Alek. Sengaja i'lamun nikah walau bidarfid dufi. Tembongkeun nikah teh ulah disumput-sumput. Komo bulan Sya'ban. Urang Sunda mah disebut bulan Ruah. Non sababna bulan Muhadid dipake nikah. Sok rahayu cekolot mah. Rek pasea ge teu jadi. Salaki leungit datang deui. Pamajikan rudet dibae duit sayang deui. Da awewe mah kumaha dukungan. Tak kamari nu beuki duit teh maot sia. Kedak budak parawan tawarkeun kau. Atuh ngomong pokok. Haji penting ge mah kudu bisa urang teh termotivasi cinta Nabi deket jeung kiai nyaah ka santri. Boga budak tawarkeun ka santri. Indungna nu sok mantren mah. Neng bangga santri mah budug. Sebab ustadna ge bunga. Ada ka ustad nyebut budug. Neng budug-budug ge anu ngonang. Mana mah kali 3 tahun ngonang. Wa fi ikhtiyari la yaji al-muttasil idza ta'atta ayazi al-munfasil. Segitu mali milih sesuatu itu jangan yang jauh dulu, rek ngaji kanu deket, kakara kanu jauh. Milih jodoh kanu deket telah, pengoba kanu jauh. Pada ayana kunjungan dari luar negeri, hayang teh ka urang luar negeri, pada make dasi, make meresi, efek tukang korupsi. Jalmina ge bau tak? Astagfirullahaladzim. Geus kanu deket telah. Lah, diajar ku santri malah cenah santri mah horotondo. Ih, ari ece. Nu ngarang Jurumiyah orang Eropa. Nu ngarang Ayeuna Sulamun Nawarok orang Maroko. Nu ngarang Alfiyah orang Eropa. Andalusia teh kumaha deui? Santri mah yang dipelajarinya go internasional.
Ari urang sok ngahina ka santri. Ka kiai. Mata kurang berkah, datang balai, datang corona, eta teh sok ngahinakeun ka ustaz. Dangdut mah sabaraha wae ge ditebak, ka ustaz mah nanyakeun heula. Manya aya ustaz ngurepkeun mimpin tali di rokok jarum coklat. Atuh ustaz teh batuk teu eureun. Beres ngurepkeun di beres sarung burutu maot. Dipake salat subuh ngajung jurigan. Ada di Cianjuang mah ya ustaz jujur. Kalau ustaz nyebut juri. Wah, temen ngahina ka urang. Tadi gelo ayeuna juri. Cik atuh ka ustaz teh ngarti. Bece. Dibere corona kieu mah panaraek harga oge. So, rokok naik, beas naik, sembako, tukang rias, beras, susu, naik kumaha. Geus kolot tanya ka handap. Batak salaki leuleus teh beres sumana. Atuh diberi susu mah lain ngaji saya ngaganteng apa terus gayang teuing aya susu nini kuliah keracunan lalu nini mah beramal beracun tak pakai masker teh tintin mas pakai mumpung usum geus teu usum mah enak ku batu. Dia mah ngaji teh aya nu di imah. Baik. Aya di sisi jalan. Aya nu hadapkeun tangkal listrik. Aya nu hadapkeun tangkal buah. Malah mun aya hileung. Dipikir-pikir mah nya variasi ieu. Aya nu geneuh. Dibere corona. Laki begung pemajikan gemrot. Dipikir-pikir mah beki penting kieu mah hayang hidayah. Sahan hayang hidup teh mah. Mata nikah teh keur supaya loba kendalikan hawa nafsu. Tentu. Begitu lapang sok kahina akang ngayakeun SD, SMP, SMK, STAI ngaji ka Polda Jabar sebulan sekali akan diundang. Satu jawabannya soal Pak Kapolda yang sekarang Pak Ahmad Dopiri, kalau ada santri kiai yang bisa ngaji katalah Ibriti Yakulu, katalah Jurumiyah, itu masuk polisi tidak perlu pakai uang. Jadi yang dibutuhkan NKRI sekarang adalah para santri yang harus jadi santri dan santri jadi polisi dan TNI. Tepuk tangan untuk santri. Terpuliman, bukan santri teh lain guru jadi ajengan kabeh. Kabeh, ayeuna jadi ajengan sareng ngareungkeun anak. Ari serius. Sintin lah. Kabeh jadi ajengan atuh ripu meureun da lieu teh urang ngadenge. Da ge apal gitu. Lamun nikah sok emongkeun sagala naik BBM naik harga amplop ustad sore hangat tuh kumaha milih gue jadi ajengan mah kumadu dukungan ieu Kang Ubay kira-kira ngaji mending lila mending sekedap. Siap sampai subuh? Siap. Mual balik? Mual. Kenapa? Sudah reos. Ada nama serupa kilat, pasantren, kilat, fotokopi, semuanya yang ngaji, pasantren, nikah oke. Benar. Nikah kowe rebo ngajuru pek
kemis. Zaman ayeuna disebut lagi zaman ebut. Zaman edan. Pesantren ayeuna mah ece kahaji kamari sakola di zona. Tahun kamari mah nya. Sekolah di zona, haji di zona. Maot oge dicabut. Dicabut bener. Ayeuna maot di zona saya tahu untuk bisa gitu. Ibadah ge tuturut ulama. Mun ibadah tuturut muni. Jadi ngeunana penting ieu mah nyonya abu. Suatu ngaromong. Tengah penting ieu mah ngeunana teh nyonya abu. Itu bantuan. Loba kabung, nah di imah mah loba ulang-ulang. Da eujeum mah kitu. Salaki soleh pamajikan punya kanyu kama emo. Aya pamajikan soleh salakina nguseup wae. Aya di dieu salakina sok nguseup. Aya sok nguseup. Halus. Kena suwi. Angkat sok ti ayeuna mampang daek ngai meh jadi suami nu tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin laki-laki mendambakan istri yang solehah harus ada proses Al-Quran yang dipelajari. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah rumah tanggamu dengan yang baik. Contoh yang baik, perilaku yang baik, omongan yang seperti Nabi Muhammad manggil istri dengan perkataan ya Humairah, wahai bunga mawarku tercinta. Ibu, masuk usaha lagi disebut bunga mawar? Nyaho udah terpantas. Oke jom hayang disebut bunga mawar segala pantas nangil cuma wahai bunga jawer kotoku tercinta. Hayang disebut bunga mawar dicium usaha lagi bau jengkol. Lalaki hayang cerai teh teh akibat jengkel ka pamajikan. Maneh mah penghamuran sih. Beungeut krim siang, krim malam. Beungeut bodas buntu koneng. Terus cuci tangan dari cokor hideung. Eta jarang wudu, betul. Ari wudu di ayeuna dipaneurikeun, cuci tangan diheulakeun. Swab ku Al-Qur'an, vaksin ku zikir. Ayeuna cuci tangan ku sedekah. Usah. Mata kudu lemah contohna suami salaki tengah didik istri anak lu panggeulanan bebeskeun kana akate suami tak etak jadi salaki berat nanti ece mah moal katanyaan pamajikan mah moal katanya lu katanyaan mah salaki mah bahai gede amek iton berarti salaki kompak gitu. Oh iya mah salah kita koplok di keureuy. Asup. Kita salah ki dibutuh mah. Bukan masih laru we salah. Balik ngaji. Istri solehah mah kudu loba nawaran, sopan santun, bari ngadangukeun cariosan suami. Bari ngadangukeun. Si Oce balik ngaji joki yo. Cuk salakina teh woi. Aya pakai kaki deung. Kenapa penting aya pakai kok. Subuh-subuh jadi bungau. Kada kalakuan cenah. Ayat senok lebat surga dan maut diheula. Tak itu panganen seuri ya. Pemalilan jinanya. Katunggeus tilu ece
liur. Ngaji di latih tadi menang selalu ngit kemaran aja mah. Kayak nama ayah deui. Oh hirup. Kayak tadi pae aja. Suami berangkat, assalamualaikum. Jawab ke istri, waalaikum. Istri cium tang. Itu tugas istri. Supaya salaki tidak kelain hati. Gunakan buka selamat. Bari dicintai yang benar. Si bocil balik di mana wae. Salaki nak kanis ya. Udah dipisahin. Balik. Aing salahkeun. Tugas awak emang melicang. Alah, melicangkir ke minum kopi salaki. Melicangkir. Karena isinya masker kan dia kan. Kebawa masker kan di karya itu. Nah, abdi maka santri genita jadi aja kan. Santri 1.200. Bugelo aya 35. Bisa gelo gratis ya. Seri komo dididik mah gratis bisa. Ansalena digawir. Sabi abi mah loba jurang. Loba juri cenah. Atuh ini diurus teh kunti. Ini kalau nah sih. Kudu ingat sih kan ngaji. Layaknya HP kuota sekarat tuh nunggu mewe HP teh di Subang maut udah oke di Cisarua Lembang udah memewe HP oh ayo lagi online gila eta budak teh geus gelo komo indungna mah leuwih sadar waktu yang catur yang gelo daripada gelo ke saya bikeun urang teh. Atawa nyieun deui. Bari nyieun amal soleh. Kitu. Salaki leuleus neng kudu loba ditawaran pitang supaya daek ngaji nyaah ka istri. Saha pamajikan mah lamun di kasaran lamun di lemesan sok leuwih lemes. Disebut nage makhluk astagfirullah. Dan hadir kunting banget. Jadi kembali kudu jadi kumaha rumah tangga teh asalnya sendiri menjadi dua karakter. Warabbatun bil khairin wa amal. Lamun santri mah kudu wa ma yanil mudhafa yati khalaqa. Ayana guru teh, kudu ayana guru teh. Ieu santri teh kudu jadi naon? Jadi generasi penerus. Lain murid ngabang-ngabangakeun guru teu bangga guru mah. Ai guru mah bangga teh lamun santri boga prestasi nuturkeun tali aturan guru. Kitu tuh guru urang sia teh salat. Terus ini ngomong tuh wali guru urang, wali sangu. La ya'riful wali illa bil wali, mah nganyakeun eta wali kecuali wali. Wali-wali penjelema sudah. Kalau cowok yang bisa wae disebut wali. Wali mujbir. Ada di alam dunia mah jelema teh sok salah. Dan boga guru teh akuna ninjami mu'allibil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man ajajana ila munta. Guru nanti gururan sanad teh 41 guru sampai ka baginda Nabi besar Muhammad. Mata moal nyalahkeun batu. Da boga guru. Ini mah guru karena kitab Al-Bughali. Kitabna Al-Yutubi. Numukana ibu-ibu Al-Gelawi. Nuturkeun Asatresi. Jadi jamaah teh barauta. Baiklah Allah. Bawa oge ibu mah nu ieu ngaji. Manya anu baungeun. Gitu aja. Ada salamkan hidup kita pengen selamat. Satu jawabannya perbanyak kita sholawat.
Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Sok cing tarik atuh cek. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Cara-caranya dari sholawatna angkat tangan dia rek dikil-kil pek begitu-gitu lu penting gerak kalau udah gerak berarti kalian ngebau sholawatan cicing lagi yang mulai pes pertama gejala stroke sholawatnya atuh kudu bunga dah ngagukeun Rasul sok cing bunga aja mana teh senam sama abu-abugan ayo sholawatan lulus sok siap semuanya raqad ainai syauqan qali qaibat darabat asqan ataitu ila habibi aika ya qalbu riqan sallu ala Muhammad assalamu alaikum. Yang benar semuanya salam kepada Nabi. Kita malam orang baik tidur, kita baca sholawat, maka insyaallah sholawat ini sampai kepada orang tua kita. Jantung corona, flu corona, nyeri untung, nyeri soca, kelek, manis, kelek kalau corona, kecil, salah kita, kudu sina barok, hayang barokah jadi awet kudu agresif.
salah kita titah nyantri titah nyandong mana kita dicandung geus bagum aduh kegeliweuh loba beuli awewe mah loba pangakut omong urang salaki teh olo-olonya nya leuleus nya olo-olo teh kudu merek vitamin pameulikeun sok buntut namanya salaki dipameulikeun sok teh salaki lo conon totok gelis namanya malam totok kasih aku kasih anger we liantai nama hidup aduh hari aja kakak nih kali gue ayam ikut ganteng ini coba 17 tahun ceramah can pernah kagoda ini hiji kudu daek ngaji hayang tenang ngaji panganten hayang berkah obat bingung obat galau sulit sadi leungit teangan sejo salaki anu geuningan ceu kunaon jalan-jalan takut dengan salaki kan begitu mah awe emut ke salaki edan ceuing mah moal nyangan urang dieu awor aing mah leungit teh teangan dua niatan neng Cep Agus nikah teh ibadah aja lamun salah teh wingke lain disalahkeun omekeun sia teh pan aing teh kadi teh kakara dasar sintin eti nunung mikir sia teh euis itu aya nu seuri paneuri sagala jadi santri cing jadi santri asli jadi ayeuna sakola kudu jadi santri asli ulah nunggu hak kun kal murab wala takun kal magni jadi santri kudu kos murab sagarupa dikitutkeun santri mah serba bisa ulah ieu mah ai tampang santri sorban sagede helm pagawean nyopet kan bagus tahu lagi gitu jadi jalan Islam teh tazawwazun nisa wa innahunna ya'tikum bil ma nikah teh kuli barengan ku niat ibadah sabab niat ibadah teh bakal ngadatangkeun kana rezeki hayang amin rezeki usaha amin terus berusaha mah sia teh mah bisa tetap jalan kita kudu gawe usaha make acu ke salaki make lipan ke salaki make seseritan ke suami bukan untuk ojek online bukan jadi barali dari kewenangan tadi menikah raja orang lipan di desa tengah alis lempeng hujan atau bed ngereng tadi datang salaki daster nyenglen hiji utang perkat kalau kita utang-utahan dulu poe teh udang-udang disangka corona padahal keracunan kelek lecet jadi kasopanan mungkin ibadah berbobogohan saling cinta mencintai bahasa indah tapi geus nikah kadang eueuh kasopanan berbobogohan aduh dieu ge ipat hayang ki ditahan hayang itu dipalastikan hari geus boga budak tilu eueuh kasopanan salaki salaki nonton TV pamajikan ngalewat pepet terus salaki nanti anjir kena pot gitu aya nu kitu kurang aneh ngomong bulan puasa
jeng kopret orang betul prot itu senian we geus ngarti sok basa nu indah bangun tengah malam wahai tindak kumira ayo kita tahajud bentar ya bebek ini tanggung lagi ngacai-ngacai itu bahasa kan yang udangan salah kita kurang udang itu salah kita garatihan ya ya udah betul naon kudu buka sopan san akhlak anu ben cium pipi kiri pipi bangun tengah mal bariki yang ngaji bariki punya anu sholat bariki jadi awewe mah kudu naon ceu kudu daek beurang peuting salaki nila diladena ini salaki dilawan dorakan awewe anu sok ngalawan ka salaki buat balet ka salaki menta resiko leuwih ti ayeuna kamampu salaki jadi kerak nganaraka mata tong sakitu saya we penting salaki semang daek ibadah tuh gitu cukup tilu aya rumah tangga bahagia teh asep kudu cukup rizki komo jangan pandemi awewe loba pangabut tuh kudu ikhti bekerja neangan duit ada uang abang sayang ada uang abang diten da awewe mah kos jadi anu awewe teh turunan astagfirullah ini jodoh mau cukup rizki qanaah menerima apa ada sakitu sakit alhamdulillah eta istri soleh tuh gitu syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah memang ente menang nyanyi gitu tapi casing mah boleh begini cuy tapi dalamannya punk rock kalau seperti rock gitu habis dikerok dong astagfirullahaladzim saya mah buduk alhamdulillah ya Rabbi wanta tahara zahirahu wa batinahu bersihan diri kurang teh kunaon kuloba naon cuy bersyukur ka Gusti Allah subhanallah man lam yaskurin ni'am man lam yaskurin an-ni'am lamun jalma teu syukur kana nikmat Allah maka ieu jalma bakal dibere naon dicabut ka nikmatanana dibere pujian ku Allah maka kudu syukuran hirup teh syukuri apa yang ada penting salaki ai geus mah tinggal dibere anggar wae mah dipen nah di kumaha we kok ece kita nabi di ge astagfirullah ya nawe di makan kita mau digerang gitu asa kakak ayo digerang aduh Bukalima eta opat suami kudu memberikan tempat yang baiti jannati rumahku surgaku. Imam Ghazali amnun anu bisa dipakai ibadah. Nu tempatna tertib. Loba kejadian di Eropa nyen budak di kebon budakna ciga sambeuk. Teu make aturan. Ai urang mah beragama. Ulah nyen budak di WC. Nyen budak karepeun kompor atuh ciga gas. Semangat seberangan. Nawiru manajilakum bisalah wa bi qiraatil Qur'an. Sok cahayaan rumah urang teh ku salat.
sok cayaan ku Al-Quran sebagai ku vaksinan Al-Quran jeung zikir gitu mah adek imah gedong tapi teu dipake ngaji loba kunti rumah pilih tapi dipake ngaji loba malaikat rumah gedong loba foto seksi nu asupna kunti tapi lamun rumah besar ada foto Kang Ubay maka yang masuk malaikat maka turun ukut bukannya foto ustad di Sakabori boba berit mah ukut cerita kain dua siang yang ngawarin dia berit enak kucing aduh ayo kagnya urang di dia urang ke kudu hargaan ka ustad ustad maripo taraweh lila teuing diomongkeun cuma tong taraweh kadinya ustadna diweuh bade kolak cau mau dari bulan puasa ayo buru-buru saya urang buat keram urang papajar keburu puasa lu pikirkan aja jangan lainnya pitayeun coba pikir-pikir terus teh di bere corona teh gara-gara lutan pasantren mah geus lockdown di baheula di zaman baheula geus ayeuna PSBB nanti di zaman Kangjeng Rasul maka tertib di pesantren ngaji we terus naon sebabna sabab Gusti baheula badak santri teu meunang balanja keluar teu meunang datang kitu santri dia maka PSBB teh ayeuna Nabi Muhammad di zaman baheula gitu tertib cuci tangan tertib wudu tak itu aja sok ngaji Quran di Bandungan ku abdi ibu-ibu nu dipikirkeun teh bulan puasa rata-rata lain ngadak-ngadaguan adan subuh maghrib we kabeh di jam 4 keneh nyian kolak sakeluarga tujuan kolakna kolak cau balikeun ka kanan balikeun ka kiri kucak sok kolak teh aing lieur beli ka bubuk teh kolak cau bisa kayak kolak teh beli cadieu beli kehu bala-bala sebelah tatangkan ngalaguah minta 2 siki berbuka sami japiu lalu ditungguan anak dan maghrib tuh beres setengah genep hujan poek geus poek itu becer eta kasalaki bokana cicing wae atuh sedaya-sedaya TPRI cugana panggilan adan ke TPRI tapi yang cicing awang pantok cugana aya angin adan meureun di masjid aya santri pujian misalkan adan kumpeng gehu karena bikin diutak eta bapana mau bedog ke masjid neangan nu ayeuna pujian Allah nyumput di jero bedog aduh letak pitayeun wae disebut teuing cek ayo tarawih ulah teh umam waktu geus masjid saya teh naongan imam terus di 6:30 teh ya imam gancang imam lambat nih omong bukan jam besok tarawih di Mekah kan jadi jam setengah bila menuju di umroh dan aya nu heureuy juga aya aki-aki sing prosotkeun sarung loh aya di urang tarawih teh di urang mah Gusti tarawih di urang aya nanti nu ekspres Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim wah kata ceti merenya sebutnya kasundrungkeun piguling gorolok teh mutah kata gehu ku gorolong hareukeun imam ecek imamna teh belum 5 menit tadina salat berjamaah dari ngadaguan gehu urut berjamaah kaulah hidup-hidup teuing di jelema sing tartib ibadah rumah tangga teh bawa sholat rumah tangga teh bawa maca Quran walau ayatan
gitu aja. 5 tempat serah. Misalnya. Hah? Entong. Orang mengajinya ke Ciru Batukna. Tuh, gitu nya. Nu kalima, kudu sehat lahir. Istri teh kudu diajak sobahan, wa bukrotan, wa masaan, berang penting sore. Zikron katsira. Sina diajar zikir, salaki usaha, awewe ngadungah. Kunaon sia eta salaki ka maju, awewe na berperan. Puasa Senin Kamis eureun, zikirna jago. Dari laki-laki jangan menyepelekan perempuan karena perempuan itu banyak jasanya. Laki maju teh eta teh menang doa istri. Tepuk tangan untuk perempuan. Seri berak. Awen kumaha lah. Dimana mah sare wae. Salaki aya maju teh istri ngadu. Tuh gitu. Obat galau teh dikir. Suami usah. Awewe ngadu. Nabi Muhammad ketemu di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Ummataka ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak min ghirasil jannah. Apa yang menjadi aina pepelakan surga? Tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Apapun banyak tasbih dan zikir kepada Allah. Subhan. Suami datang subhan. 2 poe kedatang alhamdulillah. Mohon Gusti salaki terbalik lumayan siseuheun. 3 poe terbalik la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ruhmu Allah, jasadmu Allah, budakmu Allah, pamajikanmu Allah, salakinu Allah, kembali ke Allah. Wa ilaina turja'un, kembali ke Allah. Nah, ini mah boga-boga. Gitu aja. Salaki datang di poe teh la haula illa billahil aliyyil. Samiku terbalik inna aqalina. Sawaki dimuting deui hati. Saya tadi ganti casing. Mikir saya tadi sompong. Nani lagi baca inna atau balik deui. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apa namanya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apa namanya? Jadi ngeunahna tengah peuting panganten mah nyonyo aspek omi insya tuh itu musawar kadana mikun kalian
wala takun kalkudunain rumah tangga yang baik aya teh leungeun kacai jadi saleuwi kadang ketosok tuh nah naon teh kudu seperti dua tangan jangan seperti dua telinga salaki ka kieu pamajikan ka kaler awena teteleponan lalakina WA-an amo ka salaki masang status aya nu kitu status-statuskeun segala teh amok salaki keur bengok ngalian Quran semua kalau ngalian status batur ngaji motoan uing tinggi di status ke tuh tinggalin celina ungu kita harus tak jeli lain saing moto ustad ya harus tinggi kemarin ngaji di Banten di Lebak gitu aja di fotoan teh tinggi kayak celina yang tomongan memang yang sudah bolong so sering lah baik mahal kajian sih serian baik kurang kita ngomongin sejak terus ya emang aja uing banget ukur kalau bagus tadi tuh itu minta ke Allah nu terakhir kudu minta turunan anu soleh-soleh berat yang berat soleh prosesna teh teu gampang Nabi Ibrahim ngadung arabi hati minas solihin teh makmum digadung pasuhan hiji diuji ku Allah mung hiji na putrana eta ngadung arabi hati minas solihin teh wow ratusan tahun eta teh Nabi maon urang budak beredong mewe HP ulin wae tong nyalakeun budak inung bapana nyieunna teh jeung doa urang sari kurang doa ketertib dah yang budak teh cing tenang dina Fatul Izar yang budak teh disunatkeun mandi uratul buyut ukudul jet sami mandi cek nabi sunat rek hubungan ulah imam geus di sawah geus di kebon langsung ka kamar kahileut-hileut nyiruan itu budak teh banyak itu teh kali gata teu jadi kita situ tidak anak putih tuh itu al-ajalah minasyaitan pekerjaan anu rusuh setan pekerjaan anu tenang at-ta'ani minallah ti Allah rusuh mati setan nyeun budak rusuh dan budak na teu kusyuk mulawar kalau na para sun utang nyangsang kana panto satu budak nanti jika kuman jika utang astagfirullah nah kia-kia teuing yang jadi sedih ini ngasih kecetan batur suwi setan mencalama dengan yang cak-cak aduh wudu tarik hubungan teh wudu salaki leuleus wuduah tarik hubungan teh ini sudah wah melenjuman salaki meuli obat kuat hukum 5 pamanjikan cari rapet wah ditinyu gelas apa tuker salaki minum cari rapet pamanjikan hukum 5 atur ribu tengah peuting salakina rapat esegi pamanjikan jek-jek terus ibu salah obat benar sih ngararaji itu ngararaji ngaji mah jelema sok sombong batak ngaji teh kudu parfa bidomin wan sibar farhan wa zur rasulun ka dzikrullahi abdahu yasin jadi hamba Allah mah tina ngaco jadi ngaca jadi ngaji berilmu padi dekat ilahi minang kata suci pada manana rek ngeunah rek teu dipake syukur ka Allah kaswan ka dzikrullahi abdahu yasin hamba Allah anu istimewa rek ngeunah rek teu ngeunah dipake zikir ka Allah kudu diseureutkeun dikir nah wudu salat ada sholawat teh hubungan teh
tahun kemarin di ulam Karyau aya panganten di kana panggungkeun. Kamu kalau berhubungan baca sholawat tuh, meureun salah arti aja. Ya rek hubungan teh marhabah heula. Nabi salam alaika. Atuh RT nongol. Maksudnya sholawat lalaunan bari sosorodotan. Aduh. Cung, siapa yang pengen hadiah? Akang bikin album baru, album ke-18, dan ada kenang-kenangan kaos bergambar Kang Ubay. Siapa yang mau ngacung? Siapa yang mau ngacung? Mana nini aya nini? Nu teu boga salaki? Aya nini? Mana acung? Ya. Anak-anak yang mau ngacung siapa? Oh, jam. Jangan genut suka itu suka. Lo kopaya hideung, sakali jam mana dia. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Apa namanya? Sallatullah salamullah. Pesantren ya kamu SDT nalar Quran kamari aya nu kenging beasiswa ka Yaman di Darul Mustafa karena katalah Quran budak SD keluar SMA sampai katalah Quran mantap ke ente apa sabaraha juj Acan inna iddatas suhur bulan nu dimuliakeun ku Allah teh ayat 12 bulan satahun teh hiji bulan Muharram, dua bulan bulan Tawaf Syofar, tilu bulan Rabiul, terus kaopat Rabiul, terus Jumadil, Rajab, Resaban, merwah, Syakban, merwah, itu, Resaban, Ramadan, wis Ramadan, Syawal, kabalik deui geus Ramadan teh kana rawah. Terus Ramadan geus Syawal. Julqa'dah. Hafid. Geus hafid. Aya gong. Masjid. Masjid naon nih kumaha. Muharram, Safar, Rabiul
Rabiul Khair Allah Allah Jumadil Rajab Allah Ramadan Zulqaidah itulah nama 12 bulan itulah 12 tina siksa kubur kudu daek saum sampan bangun tengah kudu ngajaga tina corona kudu ngajaga 17 mana Agustusan wae 17 rakaat sholat 5 waktu Agustus siapa yang rebutan wae ditotong doa Rajab Allahumma barik doa dahar apalin si Ma'ica dahar Ustaz teh kudu naon ceu kudu dititah punya Pak Ustaz nyebut dahar kemarin ngaji di Cianjur gitu ayeuna mah kudu sum razia di mana-mana teh di Polda di Polres Polsek razia wae eta teh razia masker dibukaan bisa narkoba bisa naon pas ka tukang digitukeun aya bolu dus ayam 2 cau 2 turuy di mana yo eta Cinepa terus ngaji alhamdulillah Ustaz salamet eta ayam dibikeun karena ieu mah jangnya bisi pohon muhajat gitu ingetan meh Ustaz salamet balik siapkeun dus eueuh bungkus mah eta we ucing bungkus nu penting mah kudu loba bunga bungkus eueuh bungkus mah cetuti bungkus alhamdulillah iya jang hadiah aja nih iya hadiah nih kasetnya sama minyak pami nyeri wawas dioles ke dia 3 menitnya meruluk yang duit pami ibu bawel ke dia soalnya irungnya teh leungit sabelah pami hoyong jadi parawan deui diolesna kana bujal nya pami hoyong bapak terus nu handap di isukna teh leungit jeung siki-sikina iya air doa ngawarung 8 poin di banjur 8 poin nanti bangkrut jadi simpen ya di foto Ustaz teh pamiloba bangsa di tengah imah ini Ustaz teh balik deui karena sebab si Malik teh balik deui da paling ngeunana aya kaos bergambar Kang Ubay ini pecinta Kang Ubayan nanti kamu pakai ya cinta Kang Ubay. Wah, tepuk tangan. Halus itu daripada cinta kartis. Cinta ka Ustad nih, ngalamatkeun di akhirat. Cinta masih kasih Agnes dan kali bujal. Cinta ka Ustad. Cinta ka pemain Persibna bangkrut geus ripuh. Maka alhamdulillah udah teh tah eta pake kopi teh jak.
waktu tanah ke tanah nah terkudu aja alhamdulillah Kamil pada China coba kemana bisa lulus maniko oh anak yatim ya baik Bapak ibu nama ya kene untuk bahasa laki astagfirullah alhamdulillah Akang yang hari itu tuh jangan minta duit 50.000 pesan Akang aja dompet karunya budak yatim kasihan karena mina jangan kasihannya terakhir orang ngalaskan salawat silsilah kanjeng Nabi Muhammad ya ini YouTube salawat Kang Ubay beserta anak-anaknya jadi putra abdi mah 4 tahun dengan sering nguplikeun sholawat Bahara Barozat Bartawil Muhammadun Abdullahi Syahibatun Asimun Manafun Kusayun Ma'ilabi wa murah Kabun lu'ayun Ghalibun Firun Malikun wa najrun kinanatun wa huwa ibnu Uzaimah. Takut apa? Guna kita bugia itu mutasyidin sajal ma'an apa karena silsilah Nabi maka terbingung kersusah kergalau bakal diunggahkan ku Allah ya mudah-mudahan tinggalin diklik di YouTube itu ditulis sholawat anak Kang Ubay pasti bijilna budak abdi jeung abdi abdi mah bikin pokal budak abdi ini sholawat tanah manehkan budak teh harus baca sholawat ieu budak loba nu gelo loba nu maot akibat eta teh game online ngalian we YouTube da indungna aya WA-an wae aya jongjon isuk-isuk teh nyaigikeun kopi ka salaki teh katanyangan ayeuna casan maghrib ka budak kita sholat kita ngaji di indungna ka kaparbut remon so aya nu kitu heuh maneh jadi pamawana mudah disalamatkeun ku Gusti Allah anu bade masantren kuliah yatim piatu kuliahnya gratis Bu digratiskeun ku abdi teu tara bayar asal yatim piatu bisa yatim piatu pesantren tulis nomor akang bisa kayak rumah santren yatim piatu gratis 082 14 14 98 999 mana nulisna ojek online wae sudah tulis 082 14 14 98 9999 awe akang ieu budak abdi teh pada gong wae cek abdi paehan atuh cenah kang leungit nyieun deui paehan naon kabodohanana insya Allah 082 14 14 98 999 ibu-ibu pengajianna perpo nu di mana-mana tuh Cipajalengka di Indramayu arawa mobil mau motor kana angkot bapak-bapak maghrib hikam jeung ihya ngajina ya ngaraji ese ngaji teh ngaji kieu ngaji resep nu kieu Pak pamilihan ngaji kitab maka pesantren we cimburing ngaji kitab tiap malam Kamis eta WA Kang guru abdi atana pirancik abdi cik nyeunkeun solusi ieu hirup teh pasea wae ieu hirup teh galau wae wirid minta sholawat adrikni minta sholawat nuraniyah supaya cahayaan ada gitu insya atasnya teruslah sing manfaat dunia kada khusus buat pengantin kita baca sholawat siap semuanya kita dengar di YouTube terbaru etan silsilah Nabi Muhammad. Tepuk tangan atuh, tepuk tangan. Anu bade suka kau kasihan silakan untuk pembangunan.
Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Qudana bin Husaynah bin Mulika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ka'ab bin Anna Maulaya sekarang saya ada salawat Hakana alal habib mudah-mudahan kampung Cikopo semuanya usahanya lancar, sehat lahir batin, tempat ini dijauhkan musibah, semua yang hadir bisa ke Mekah ke Madinah. Istiqomah pentingnya husnul khotimah, Habibie Mustafa Sayyidana wa billana amanu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, sehat lahir batin. Nabi besar Muhammad kita dapatkan syafaat yang mulia, limpah curahkan selalu rawat beserta salam kepadanya kekasihmu Nabi Muhammad, pemimpin utama dua dunia, bangsa jin dan manusia, bangsa Arab dan lainnya. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana billana amanu. Semuanya kita rajin bersolawat pertama kepada Rabbi dan Nabinya bersemangat. Habibie Mustafa Sayyidana wa billana amanu. Habibie Mustafa balligh maqasidana billana amanu wasi'an Ahmad panangan sadayan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha al-istiqamah تتبعها الكرامة تحصون بها بعبادك الصالحين خلق وعافية وسلامة في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير يا الله. Berkahkan hidup kami, berkahkan rizki kami, tenangkan hati kami, semua balai diganti dengan rizki. Nasibkan kami bisa ke tanah suci. Anak kami ahlul ilmi, anak kami ahlul amal, dijauhkan dari madarat dunia, madarat akhirat. Yang hadir semua ada masalah besar, masalah kecil, semoga dengan tengah malam ini ijabah doa, semua masalahnya dibereskan dengan keberkahan Allah, dengan mukjizat Nabi besar Muhammad. Waqtina hajatina, semoga hajat-hajat Anda diijabah oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil qabul. Al-Fatihah.
Mudah-mudahan anu tos sedekah eta kana kaset kana kaos sing kasihan gedong di surga. Kami mari dangelkeun pondok mudah-mudahan sedekah ibu bapak sing jadi wasilah nyalametkeun dunia akhirat. Wallahu yakti bihibati wa filah liwalahu fi darajatil akhirah. Sarira witi dia sing salamat sadayana termasuk sing guring dilaksa ku Allah diangkat derajat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.